Duh, urang teh kemarin teh basa leungit motor teh aya kajadian. Ngayakeun motor deui aya ngajeroan ilmu eta kumaha carana nya. Nelpon gitu si Abah ka guru urang. Telepon ah. Si Abah teh mana cenah. Abah teh. Duh, sama telepon euy. Saanan. Sadaqallahul Saha ieu teh? Oh, si Ujang. Halo, Jang. Halo, assalamualaikum Mbah. Waalaikumsalam. Aya naon, Jang? Aduh, hampura euy. Ngaganggu teu ieu teh. Teu sok lah keur nyantai aya naon, Jang? Ieu teh aya saeutik omongkeuneun masalah ilmu. Ilmu nu mana ieu? Kela. Eta ilmu anu bisa sagala ngaleungitkeun teh ya. Pan kamari teh urang teh aya kajadian, Bah. Basa kamari sore urang teh rek ka Alfamart meuli sutra ngan motor teh pas ditaekan teh geus euweuh ngaleungit pas rek ditaekan pisan eta teh. Kela. Maneh sutra naon eta teh? Palaur kitu euy Abah mah. Bah, poho keceplosan ieu teh. Aduh. Eta sutra geuningan sutra anu paragi sorban. Oh, untung Jang bisi sutra nu eta. Si Abah mah sok semu-semu rada mencurigakan begitu si Abah mah euy. Bobo sok make. Kieu atuh Jang nuju malam Jumat ieu teh. Nya ngartos meureun Ujang ge lah. Atuh kantenan aslina eta mah Bah. Got it. Kela pamaksadan Ujang nelpon Abah aya naon ya? Heueuh boh. Aduh Bah, poho Bah. Eta teh ya kamari teh. Hayang nuluykeun diajar ijajahan anu parantos ku Abah diwariskeun ka sim abdi teh Bah. Anu basa bisa ngaleungitkeun anu pas kamari urang teh kajadian motor leungit ngadadak. Tah urang teh hayang ngajaroan ilmu eta. Hayang memperluas ilmu nu ti Abah eta teh. Upami kitu tiasa moal Abah ka dieu. Hade atuh Jang ilmu maneh geus tepi ka kitu euy. Syukur Jang. Cik urang kadinya teh kudu aya syarat Jang. Syarat naon atuh Bah meuni sagala persyaratan pisan? Kahiji Jang kudu aya kopi hideung. Alah aya gampang. Nu kadua kudu aya rokok garpit gudang garam filter. Oh, henteu gudang emas lain. Lain gudang garam apal teu budak pamuda mah nya teu apal. Apal. Si hayang marbolo-bolong geuningan. Tah teu apal eta mah. Saka apa Abah mah gudang garam lah. Siap gampang. Kudu aya eta mah. Siap Bah. Sok naon deui keneh? Geus lah sakitu. Penting teh itu penting teh. Penting atuh Bah, piraku hayang memperluas ilmu nu ti Abah teh anu bisa ngaleungit. Syukur atuh Jang ari kitu. Geus atuh Abah siap-siap heula atuh aya namanya. Sok Ujang persiapkeun syarat tadi ti Abah. Sok engal tos siap diantos di dieu. Hatur nuhun atuh Bahnya. Aduh, bisi ngarepotkeun kieu, hampura pisan. Sok Bah guat Bah lah. Tong loba leledah pisan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duh, si Ujang ieu teh
repot pada mah urang teh di dieu teh. Keur ngaji, keur isuk barudak kitu teh. Duh. Keun lah teu naon. Sapoe ieu meureun si Ujang. Siap-siap heula abah teh. Jang aya. Duh, ieu sareuk kieu jas teh. Aduh, aing mah kudu meuli deui ieu mah euy. Duh, abah teh. Tinggal ngadaguan si abah ya teh euy sakedeung deui persyaratan rokok geus kopina geus ieu teh ngaduan si abah euy. Bah abah ieu teh Leres jang aya naon luas kitu. atuh rek terwas kumaha tina hate kana beungeut langsung aya payuneun soca. Lah si Ujang kos nu terang we abah tuh jang. Terang merenjang abah kumaha. Aya naon Ujang ngahadirkeun abah ka dieu Kalah, teh. mau orang ngebahas eta, tapi abah teh sabeda jeung baheula pas orang guguru asa beuki ngora ayeuna mah make naon abah eta. Yeuh jang kapungkur. Abah teh kan guguru ka Sunan Kalijaga Mohon. nya. Di ditu abah ge kapungkur sami kos Ujang masantren. Mohon atuh kantenan. Sok mau kan lauk aja ngantara. Atuh jang eta mah kantenan we jang. Aduh, sanginya. Aduh, Nggak diturutan ari Ujang kudu soleh kali. mohon abah punten abah keceplosan wae teh. Teu kondom teu lauk. Si Ujang masuk gitu anak muda mah. Pura abah. Wow. Ampura keceplosan itu. Abah ge kapungkur jang kantos ieu teh ukeun ijazah ka Sunan teh. Mohon. Tah, alhamdulillah dugi ka ayeuna ilmu abah manfaat jang. Nya kitu teh ilmu mah kudu diamalkeun meureun kangge abah, amalkeun kangge murid-muridna meureun kitu nya jang. Mohon. Oke. Tah, tina ieu kitu meureun tos terang tah. Dupina ieu Ujang ngundang abah ka bumi teh bade naon ieu? Eta bade eta teh ukeun ilmu teh aduh kamari teh abi teh leungit motor bahnya pas rek init ka Indomaret anu tadi nu Alfamart ujug-ujug eta leungit pas rek ditumpakan pisan. Tah pas kitu teh make wirid teh anu ti abah aya deui alhamdulillah. Tah urang teh tidinya teh hayang ngajaroan ilmu ti abah eta. Nah hatina bool doma bikang atawa kumaha eta teh bisa kitu teh. Kela si Ujang ieu mah kana bool wae. Aduh. Geus teu kuat sigana mah ken heula ngaji heula jang ayeuna mah. Keun ari ilmu mah eta mah ku abah keun ijajahan. Siap. Kala saacan abah ngaijajah mana syarat nu ti abah teh aya teu? Aya, gampang. Cik, mana? Yang ningal abah mana, Cik? Tos teu kiat cekiat abah teh. Rokok, bah. Magnum. Magnum teh nu kumaha jang Cik ieu? Udah budak ngora. Wah, ieu matarna leutik jang kangge abah mah hampos. Si abah. Piceun lah jang. Beunghar si abah hayang garam filter abah teh nya. Nya tuh jang. Naon kitu? Kaong cokot lah. Siap. Aya bah. Aduh si Ujang. Nu kieu bah. Cik ningal. Heueuh jang tah nu kieu rokok abah mah tuh. Cik anu gasolina teh gasolin. Aya bah aya. Aya bah. Cik. Aya asbak mana asbak? Aya abah ieu abah. Mana syarat nu kadua kopi hideungna mana ieu teh? Kopi perkawis kopi teh aya bah kawan. Duh gasolin tak asa butut kieu ieu Nu teh. kieu bah kopi abah. Cicing heula jang. Si abah euy. Sampai rek.
Cik mana kopi Jang? Iya bah. Kopi naon nih mah Jang? Aduh. Ya salah gitu. Ampun, salah tuh Jang. Kopi budak letik tuh ini mah. Si abah teh poho masa naonan kopi Kopi cup. hideung atuh Jang. Oh, kopi Aduh. hideung. Piceun. Untung keting Ceri beteng gitu mah. Cik mana kopi hideung nah. Pura abah. Siap cokot lah kalem. Iya bah. Tah, Iya, Bah. Bah, Heeh, iya, Bah. bener. Iya mah hideung. Hideung. Cocok. Cik kurang dicobian lagi teh. Bismillah. Halus euy. Mantap Jang. Heeh. Haneut keneh deh. Komo we atuh sanu nyieuna. Tah, syarat geus cumpon nih Jang. Heeh. Cik kana ijazah nu kamari teh. Abah ge ruas tadi ditelepon ku maneh teh Jang. Bisa ngaleungit kitu motor teh jeung bisa dihadirkeun di si motor teh. Tah didinya maneh Jang babacaan ijazah nu mana ti Abah teh. Cik sarioskeun we lah ka dieu sok. Eta bah. Heeh, bener. Berarti geus nerap ka maneh Jang. Tah. Aina ku Abah ek dibere ilmuna Jang. Ilmu tadi maneh bakat ruas ngaleungitkeun Jang aina. Ilmuna. Cik. Kurang ijajahan ku Abah aina cik ieu dieu. Alhamdulillah. Tah, yang sakitu ijazahna mah. Nah, eta teh siga ku bahasa Sunda baheula nya banyak. Tah, eta Jang sing kudu ngarti ilmu alat matakna Jang. Bener. Jadi ilmu Sunda mah kieu Jang. Mun maneh teu bisa kana aksara Sunda, berarti malah yang Sunda asli. Garing. Garing. Asli mana di mana tuh Jang nu aslina ieu teh? Atuh da kamari abi mah anyar borojol 2018. Paingan ngurak keneh Jang, heueuh wajar. Wah, tuh maklum bae tabung mah kumaha geningan bah. Heeh. Oke diajarkeun lah ku Abah lah nya di pasantren di ditu. Siap bah. Tah kitu meureun Jang ilmuna mah. Sakumaha ieu teh nya nu bari dicaroskeun teh naon deui wae ieu teh? Sakieu wae ieu teh. Atos mun dakur eta nu hayang bisa ngajarwan hungkul jeung eta jiga bieu Abah bisa ngelingit kitu awak kumaha eta carana pikeun ka ruas bebeungetan. Tah eta mah nya Jang ti zaman baheula Abah. Kitu teh sebenarnya mah eta ilmu teh lah kersaning Gusti eta mah sebenarnya. Ngan urang hate kudu yakin gitu. Kalah heulaanan kopi Abah naon di dahar kitu. Minum atuh. Aing mah Jang teu sopan pisan. Ceket bah atuh hampura bah. Ceket hampura ada saranggot alabatan derek balik deui ieu. Heeh, keun atuh lah. Sok Kumaha di bah Abah tadi teh? dia mah santai we lah. Heeh, sok bah bener. Kieu Jang ilmuna Jang. Hoyong terang ujang teh ieu teh. Hoyong. Nya ieu. Ku Abah dijajahan lah. Jajahan di wae beda eta teh beda mantra deui. Beda mantra. Wirid deui beda. Heeh, lain mantra wirid kade santri. Mantra mah bahaya nya. Sok wiridna ieu. Si ujang kitu wae. Bahaya Jang ngaji heula. Kitu teh jurusna lain. Oh. Lain kieu lain. Si ujang pinter heeh bener. Kade ya. Bah kumaha? Kieu ya. Bismillah. Tah sakitu Jang da panik atuh. Nya euy bisa ngalengit plus. Tade bah bener lah. Kayak ku Abah diuji coba lah Heeh, di pasantren langsung ieu nya. siap bah lah. Tah kitu we Jang. Geus wae eta sakieu nya. Tos we bah kumaha deui atuh da atau sakitu ngeureunna Ieu Jang katampi pisan syarat-syarat ti Abah kopina nya Jang. dibabalik bah. Moal lah kop kayak jika Ujang. Uyup bener. lah sekali deui mah Abah lah. Heeh. Tong dibakeun. Kop Jang lah. Ari rokok mah rek dibawa ku Abah. Bah mangga bah masih banyak kalem. Kitu atuh Jang kudu kitu Jang. Geus ayeuna mah Abah balik heula atuh nya. Nya sok bah kade di jalananya. Heeh. Heeh sok kade. Salim heula atuh. Oh Salim. Tah kitu. Punten banyak ngarepotkeun. Kun atuh sok. Ya sok bah. Salam heula atuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anjing si Abah geus eueuh di wae. Bener ieu mah euy kudu ngajaran kitu bieu eta na. Ngajaran nu teh si Abah deui. Cobaan ah. Bismillah. Si kudu lempang we. Ek balik eta geus di mah urang ieu mah. Ngopi. Raindrop, drip, drop top, top smoke.
a dot, dot, dot. Looking up, open the park, pot, pot.